بذكر محمد دامت لنا الأفراح وقلوبنا. Bisa baca buku, coba bahasa Inggris baca, dibaca Pak Abdi. Barang dibaca di dinya ayat kalimat. It's nice, Mr. Zaid and Mrs. Hindun are in Rome. They sit near the table, and Mr. Zaid he is reading a book, and Mrs. Hindun he is reading and the newspaper, and the door is up, and the window is open. Artinya, it's nice dibating. Mr. Zaid and Mrs. Hindun are in Rome. Bapak Zaid dan Ibu Zaid diputing kudu geus kumpul di kamar. Tapi and Mr. Zaid he is reading a book. Bapak Zaid ulah poho baca buku umat Islam itu apa? Al-Qur'anul kan cocok deh orang memes sare maca Quran. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Surat naon? Surat Kahfi. Cocok. And Mrs. Hindun he's reading and the newspaper. Tapi Ibu Hindun jangan lupa dia mantan alumni pondok. Pantas sare baca buku umat Islam itu adalah kitab-kitab karya para ulama. Betul Pak? Masya Allah, hebatnya. Itu orang bahasa orang nekro hidup di mana tonggong nage kos tonggong bang bara buat kas center kumata apa bisa dipakai ngaca banget hidup lah eta. Tapi eta bintar eta abdi diberi basis Pak. Dia mah jadi santri itu bisa bahasa Arab baca ngejabkeun kemarin aya kieu ditegor ku goreng make rohimani wa rahimakumullah ulah rohimani wa rahimakum pan di dia lamun aya domir hadir dua cik tukang haji alfiah wa kittihadirut batil zamfasra wa qad yubihul ghaibu fihi wasra ayo kana alfiah nu dipake atuh orang teh can timun nepi ka dunya aduh rahimani wa rahimakum rahimani wa iyaya itu cara usikum manafsi atau wa iyaya bitaqwallah para bapak para hadirin syarat anu paseh artinya orang ke tahun 85 mimpin haji orang Jakarta aya abdi nawar sorban ngagunakeun bahasa Arab Abu ya ta'al kam qimatul amamah Bu ya sini berapa sorban wala al-amamah 15 rial sorban seperti ini 15 rial awal kabeh kaifa Bu ya in kana sil amamah 5 rial lah kumanena 5 rial kul apa 5 rial bae tos tiap hijina cik manena 10 rial tos lah enggak apa-apa 10 rial jadi 10 rial tinggal 15 diborong 100 sorban kali 10 rial berarti 1000 rial tapi abdi kepala rombongan bikin maklumat saudara-saudara sekarang kita tidak perlu lagi beli sorban kepada orang Arab. Saya atas nama kepala rombongan sudah mempersiapkan sorban 100 buah yang satu cuma 20 real saja harganya tidak mau ini cuma 10 real diserbu sorban abdi alhamdulillah 100 jadi 2000 real untungnya menang 1000 real tahun 85 abdi malpoe dagang sorban tamat duit dagang sorban bisa kapeser mobil kijang alhamdulillah ngan barang balik di Mekah dibelikan kana kijang menang sabulan mobil kijang na anu madog di garasi orang teh aya ladang di Mekah matara aweh anu madog di garasi apa abdi ditegor ka Abah haji aisyah ku kabina-bina eta ka mana mobil kijang leungit Bah kumaha teh teh mobil teh maneh ngaje tenang we dunia terang Abah dunia aturan dunia ke mobil dunia mah teh kudu dijieun sedih naon sababna sebab dunia mah kos jenggot lamun jenggot dikerok menang 2 poe ge jarang deui atuh dunia ge sakitu bingung-bingung amat laras Pak nu bingung mah leungit ngaji leungit magahan leungit salat eta nu kudu dijieun bingung mah leungit dunia ieu kecil begitu pas di Sukron orang paling akrab jeung abdi betul sampean mobilnya hilang betul saya bantu sampean 10 juta dan mobil lagi murah berapa heula geus 23 tahun saya bantu 10 juta mendalam 100 juta merenya gak apa-apa saya bantu nan alda pinjem di kabang 10 juta tamat nak beli mobil anyar
ai kapungkur mamboy ladang sorban rupana abdi sok ngadoa menta salat dikhususkeun Rabbik firli warhamni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini Rabbik firli Gusti hampura abdi warfa'ni Gusti angkat derajat abdi warsukni Gusti abdi bere rezeki wahdini abdi paparin petunjuk ku Gusti supaya hidup abdi adina bener itu wajibur nih muga barang abdi nu geus leungit sing diganti ku Gusti rupana bener dijabah eta ngadoa menang 10 poe kabeuli deui mobil kidang alhamdulillah kan itu maladang sorban ieu maladang wajibur nih mata lamun salat wae main hendak minta naon ka Gusti Allah ibu dina waktu salat nan abdi sakieu bah restinglah abdi mameren eta mobil rezeki paling itu ai milik uing haji beda kita rezeki jeung milik atuh meureun we setiap anu dibogaan nah dimanfaatkeun atawa henteu eta ngaranna milik kullu ma yamliku sawaun kana nafi'an amla nah ku anjeun dipake atawa henteu asal eta barang boga anjeun ngaranna milik mata kurang air rezeki setiap perkara anu dinikmati kurang nah dinikmati pakaian leres pak atau kadaharan eta disebut nami raja iya kan milik panitia tapi rezeki uing leres pak sebab panitia anu kagungan anu nganikmati cai saha uing ayeuna urang boga pais lele eta pais lele isuk-isuk geus bunga we nek nyarap jeung pais lele teu nyaho digusuruti jadi eta pais lele milik uing rezeki sebab nyaho kana nikmatna eta peselena saha uting abdi boga pamajikan geureules eta pamajikan abdi milik mitoha tapi mal penting abdi gogorobasan jadi milik mitoha rezeki kur nu mantap menta ka Allah kudu menta rezeki Allahumma inni as'aluka ilman wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a ya Allah abdi nyuhunkeun ka Gusti ilmu nu mangpaat rezeki anu luasa amal abdi hayang ditampi ku Gusti tah dina sistem menta kudu menta ilmu rezeki Pak ngan rezeki yang bersifat immateri nu lain benda lamun ayeuna pamajikan rezeki karena pamajikan rezeki materi nu berupa benda para bapak, para hadirin kaum muslimin anu sami dipihormat numawi alhamdulillah Islam senantiasa mengajarkan semua pelajaran agama Islam cukup di pondok pesantren beres Pak santri teh anjeun keluar di pondok kembangkeun ilmu menang di pondok awalna aji itu masyarakat tauhidna sing bener sebab kiwari ieu nu rapuh teh awalna tauhid heula Pak itu alhamdulillah di pondok ngaji tijan di pondok ngaji kitab ngaranna Sanusi Ummul Barohin do eta kabeh ilmu tauhid berangkatin tauhid ilahiyah nyaritakeun sifat wajib di Allah contohna model wujud anu hartina Allah teh ai sanajan mata teh nenjo Allah tapi wajib kudu ditekadkeun Allah teh aya sanajan cilik can pernah nguping Allah tapi wajib kudu nekadkeun Allah aya sanajan kan pernah sasalaman jeung Allah wajib kudu nekadkeun Allah teh ai kahartina Allah teh lain ku leungeun kahartina Allah lain ku ceuli kahartina Allah lain ku mata da mata lamun ayeuna sakacamata nanggung aya 80.000 jelema matana berarti 160.000 gara kumpulkeun pake ningali Allah katingali moal Kabupaten Bogor jumlahna 5.500.000 berarti matana 11 juta sina ningali Allah katingali moal sa Indonesia 250 juta matana berarti 0,5 miliar sina ningali Allah nu 0,5 miliar katingali moal la tudrikul absar Allah mah katingali ku sakabeh mata sadunia jelema 7,5 miliar berarti matana 15 miliar sina ningali Allah moal katingali sebab lain kudu kaharti Allah kata ku mata lain kaharti ku cilik la tudrikul absar tapi wa huwa yudrikul absar tapi Allah ningali ka sakabeh mata ulah teuing mata kijahit mata nyihindun sampai ka mata kuman makhluk Allah pangleutik-leutikna makhluk Allah pangleutik-leutikna
katingali teu ka Allah eta kuman. Katingali teu Pak. Katingali. Eta kuman lain matana bae beuteungna nanaonna katingali. Subhanallah wa huwa yudrikul absar. Teu kaharti ya, nu ngahartikeun aya Allah teh akal. Maka para remaja siapkan akal yang sesehat-sehatnya. Jangan sekali-kali akal dirusak melalui minuman keras, sebab akal anu pikeun kaharti yang bisa makrifat ka Gusti Allah. Akal anu pikeun ngahartikeun Gusti. Jika akal orang teu kaharti lamun aya barang nu dijieun pasti kudu aya anu nyiin. Lamun di masjid aya tai hayam, pasti aya naon? Aya hayam naon? Modal. Teu kaharti aya tai hayam eueuh aya modal. Gitu, terus Pak. La yatasawwaru fil aqli adamu modalil hayam. Teu kahartieun ku akal urang lamun di masjid aya tai hayam, eueuh aya modal. Eta ngaranna ngaji ilmu tauhid. Ilmu nu pertama anu cik Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wa minal ardi mislahun. Allah geus ciptakeun langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Ya tanassalul amru tarurun wahyu Allah antara langit jeung bumi lita'lamu supaya maneh kabeh boga ilmu. Annallaha ala kulli syai'in qadir. Ilmu tentang kekuasaan Gusti. Kalau bicara tentang kekuasaan sekaligus bicara ilmu tauhid. Sebab abdi sok loba merhatikeun bulan mulut jarah. Ketika jarah loba ibu-ibu nu menta ka kuburan. Terus Bu, bah buyut doakeun caroge abdi rek nyalon kepala desa. Muga-muga we sing hasil. Salah menta ka bah buyut, sok menta ka kiai. Menta ka Gusti teu bisa menta, pan menta ka kiai. Sebab kiai deket jeung Allah. Mata kabehan kudu deket jeung kiai. Jalma nu deket jeung kiai teh beda cara sawah deket sorokan. Lamun sawah deket sorokan subur teu Pak? Subur. Dina hikam kun ma'allah wa illam takun ma'ahu fakun man ma'allah. Anjeun kudu nama jadi kiai. Andai kata teu jadi kiai, fakun ma'a man ma'allah. Anjeun kudu deket jeung jalma nu deket jeung Allah. Para ulama, para bapak syukur lumayan ngadeketan kiai hayang jadi anggota legislatif wayahna pamacakeun ayat kursi kiai hantem-hanteman maca ayat kursi geus nyuk dina kursi poho kana ayatna tinggal kursina. Para bapak, para hadirin, aya ibu-ibu deui aktif ka pangajian tapi ngajina lain semata-mata rek neangan ilmu. Ieu mah boga anak bontot marah loba nu ondangan. Ternyata waktu hajat hujan gede nu ondangan eureun deui ngajina. Sebab tujuanna ge rek neangan loba nu on. Pan geus dibaca dina taklim. Tujuan ngaji nalingitkeun bodoh. Tujuan ngaji ngahidupkeun Islam. Tujuan ngaji keun ngagungkeun agama Gusti. Da perkara dunia ge para bisa jadi akhirat komo ieu mah perkara akhirat. Kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunia. Berapa banyak amal dunia bentukna tapi ku sebab bagusnya jadi amal akhirat. Urang usaha amal dunia, ngagulundung amal dunia, tapi hasil tina eta usaha abdi rek ngabantu kiai, rek ngabantu pondok pesantren. Lamun nu kadua abdi boga anak supaya kaongkosan di pondok. Anu katilu abdi boga tetangga balangsak supaya abdi bisa mere maweh ka tetangga. Maka hadis geus nyaritakeun man talabad dunya halalan istifafan anil masalah wa ta'attufan ala jarih wa sa'yan ala iyalih jaa yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamar lailatal badri. Lamun jelma datang dengan dunya halal istifaf tujuanana karena ngaraksatuna punta penta kabatur wa ta'attufan ala jarih boga tetangga du apa pukoro jeung masakin abdi hayang bisa ngadela ka manehna wasa'yan ala iyalih abdi boga anak nuker belajar di pondok nuker kuliah di program tinggi hayang kaososan jaa yaumul qiyamah wa wajhuhu kal qamar lailatal badri. Yakin eta jelema dina poe kiamat beungeutna hurung mancul ke 9 purnama tanggal 14 padahal dun tapi kena sayanya
mata kade lamun kauningan mata aya santri tujuan anak imah yang sekadar bisa pidato lain jeung ibadah geus ulah dibere embun gitu lain sakadar hayang ibadah kuduna tujuan abdi ngajen abdi hayang bisa ibadah bener ka Gusti awewe ngaraji pikih tadi supaya bener salatna awewe teh jarorok lamun salat gitu jarorok eta abdi taraweh sok sidakan sidak inspeksi mendadak asup ke masjid hayang nyaho aing taraweh awewe eta loba kenya awewe salat dampal sukuna ka tenjo awewe salat dampal suku ka tenjo meunang teh naon sebabna aurat wa auratul muharrate jami'u badaniha aurat awewe merdeka kabeh badana kudu katutup illal wajah nganukur beungeut jeung dua dampal panangan eta mah teh naon dibuka beungeut jeung dua dampal panangan ieu mah apa yang tadi istisna tadi kacolikeun bodoh katutup nganukur dua kan pos awewe ngaranna neneng rek dilamar ku si nanan eta mah ngaran rek lamar neneng atuh ayana pos salat neneng ebrehkeun teh beungeut jeung dua dampal panangan kunaon make ebrehkeun beungeut sebab beungeut jadi dalil kana geulisna eta awewe irung mancung dibeungeut mata sipit dibeungeut pipina dewok ge dibeungeut kuntuna kaweh kol di mana ayana dibeungeut kanggo menerjemahkeun geulis henteu awewe beungeut tingali kanggo nganyahokeun montok atau henteu ieu tah tingali lamun ieu mukung ka jerona ge mukung itu hebat luwih eta ngomong lain luwih lamun awewe ieu mukung ka jerona ge tapi lamun ieu hepe ada hepe ada masih moga pengalaman lagi lah enggak pokoknya kawin ke ieu awewe nu ieu hepe tulang doang anak yang muslimin najis sama dia usongan awewe ieu hepe hebat terus bapak subhanallah eta maksudna sebelah ruginya tah kitu awewe dampal pian awas gidrikeun ka bajulin lamun salat si aya incung meme papatong mapang patong di ome paeh diasukeun kana mukena sah teu he awewe lamun salat mukenana aya bangke papatong teu sah sebab bangke papatong lamun raga kana cidina ember dihampura pikeun wudu caina maaf lamun dina salat teh dihampura subhanallah kumaha rencana haji abdi ti kawewe ieu mentas Ibu Rajaban dulu parasmanan pang pandirina aya paisruk mas itu batu geus baralik aya dua deui diberkat asupkeun kana kantong mukena datang ke imah ngong azan disada langsung ibu salat poho dina kantong aya pais melok emas meunang teh salat ngantongan wae emas meurang panluk emas mah berarti naonan pangke ge suci wal anan wal maitatu kulluha najisatun illa samak wal jarod wal adamiyah kabeh pangke encis kecuali lauk cai mata abdi pernah diundang dua tempat hiji di Gobang anu kadua di Roke cik abdi Indonesia dari Sabang sampai Merauke ai abdi pidato dari Gobang sampai Roke Haji Saudi ngundang almarhum datang ka Roke ai Kang Haji sok hayang naon di suganana ai di Roke sok hayang naon cenah kami boga pais bron lantaran di Roke pan Haji Duriannya itu durian sok ngaranna bron cik abdi kawe pais nah juga uing mah alhamdulillah tuang teh teu jeung naon-naon pais bron ngan di tengah-tengah keur dahar listrik pareum eta pais bron asupkeun ku abdi kana kantong jas ieu nu matak nanti kaya lagi ngaji mah sok make jas wae mangduduh gede manfaatna eta jas komo abdi mah incuna bege 14 jadi lamun balik ngaji abah cenah abah eta ngarone kantong para bapak alhamdulillah pais beron di saat kur listrik palung asupkeun kana kantong bisa nikah itu barang caang geus pais beron hareupeun itu kabeh asupkeun kabeh di tengah-tengah geus beres kitu abdi salat dacan salat isya eta aya santri ngeritik di tukang dak sia akang eta salat nangantongan pais beron meunang teh eta salat aduh teu naon-naon itu wa yasih wa tasihus sholatu fi jaibil musolli itu paisu berodin gitu itu salah sholat eta dina kantong jalma nu sholat aya pais berod para bapak para hadirin kaum muslimin
nuantak tidur di mah itu sholat alhamdulillah seputar kebiri awewe keperikeun nya saya bangke pepatong incu marome pepatong kacoa nah kumaha naon loba bangsa sirahu tempatnya hese ngaraksana cik fatwa Ibnu Hajar al Asqalani isi hati sholat idza hamalal musolli maytata dzubabin idza kana fi mahallin yasukul ihtirazu bihi subhanallah tenan eta ngaji dina bab najis hebat Pak eta di PKU abdi ditanya ngaji ada apa aya eta kopi luwak menang teh kopi luwak sebenarnya kan ieu mah ngaji bab sholat kopi luwak kan menang teh atuh sarua aya mah bab najis pan eta kopi luwak teh bijeunna tina yang teh luwak oh cara ge atuh teh naon-naon gitu cik manehna la nusallimu da'waka annaka tadda'i anna kopi luwakin halalun di mana anni atlubu min dalil yasihu ala sihati dakwah taslim aing kira kopi luwak make halal mana dalilna dina apa tumuhin walau rosat au qat bahimatun habban fa in kana solban bihaitsu zuri'a nabata pamutanajjisun yubsalu wa yukalu eta meunang jeung mahajinjun baheula ngajina walau rosat lamun modal bahimatun satu hewan habban anu dipodolkeun kana siki fa in kana solban lamun sikina teu keneh bihaitsu zuri'a nabata sakira-kira lamun dipelak bakal jadi eta mali najis mutanajjisun disebutna mutanajjis asal dikumbah menang ngumbah karak poe menang poe sangrai di ka hideung ka karak tutuan wayu kalu menang diinumkeun di dahar teu beda cara siki rambutan aya jalma nih nu modal nu dipodolkeun siki sinyonya lantaran saeb sinyonya setengah boboko isuk-isuk modal keluar kabeh siki sinyonya coba wadahan kana ayakan kabeh siki sinyonya wadahan kana ayakan giroh dina susukan di mana-mana kokoneng geus laleungit kabeh kakarak pencetan ka eta siki tias kana ka empuk bihaitsu zuri'a nabata sakira-kira siki sinyonya teas lamun dipelak bakal jadi pokona sadere heug karang dina kekenceng butut adina luhur LPG naon 3 kilo kakarak geus kitu meunang dipake ngemil ngaranna dunia berputar kamari modal ayeuna dipodolkeun deui alhamdulillah yang ngaji itu karasam sajam lah itu dasar orang muharam ahli ngaji kota santrinya bisa gitu dah mahi itu penting mah ikhlasnya Pak itu penting mah pas ngaji sedikit ikhlas gede manfaatna sok anu ngiritik tapi ka abdi udah cenah mong kiai ayo ngaji ngomong ke ikhlas atau eta cenah mau balik make sok make aya sasalaman kasar urusan panitia rajaban lain urusan uing sebab pang hebat-hebatna kiai sok minta duit ke panitia kiai geblek ya minta duit mah tapi panitia geblek diticikin akan ka kiai para bapak